Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedena pencinta cerita Sunda tanah bidongeng Sunda versi Mang Dinamara. Sahabat di mana bae alamatna boh caket anu tebihna. Kumaha daramang dangeti wargi pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina lindungan atanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara musim kuring siang kalian wargi sedayana anu nuju ngantos cerita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian kasalapan kamu dinten ieu nya wargi sedayana. Urang masih nyarioskeun dina bagian kadalapan sero anu nubruk ka Mansur jeung Sarip nuju terang anu perang lah sareng Raja Sero tah Mansur jeung Sarip sebab milarian merah dari matiam. Kumaha jeung na carita wargi sadayana mangauli jeung ngadongkeun datang-datang landung pang beberahmanan. Seak sero nubruk jeung Mansur luncat ka gigir plus serona nubruk angin. Mansur ikat mangku batu sagede sirah manehna hiuk buluur dibalelogkeun kana hule Sero tapi mata kaget Sero ente ngejar kala dengdek nadah batu belum batu sagede sirah ditadah ku pipina. Masya Allah naya Sero gagah teuing euy rip. Mansur kaget sabab nempos Sero anu kuatan jeung bedas tinggang tarang nasur sok kuduan. Cek Sarip bari mangku batu sagede tetenong hiuk buluur ditinggangkeun kana tarang Sero tapi teu beda cara tadi batu ditadah ku pipina bublek batu cicing sarta Sero teu nanaon kalang ngaharengan sakali deui sia setan. Cuk Mansur hiuk batu anu keuna kana tonggongna anger cara tadi tereng ngerok rendot nya tungtung nama Mansur jeung Sarip teh bingung ari sabab harita musuhna weduk jeung kuatan. Mundur heula Sur teangan akan hade euy kumaha carana ieu. Sarip mundur bari taki-taki panonna toleh mureleng ka eta Sero ya. Mansur manggi akal jeung luncat ka gigir keplas nigas tanggal selong sagede lingeun. Tungtungna harita di segetam maksudna rek dipake nubles sungutna lamun keur calangap atawa rek dipake notog matana. Ari Sero jiga nu ngarti memeh Mansur narajang eta Sero nyerang ti heula seak nubruk ka Mansur langsung dipapag tangkal selong. Keduk tarangna dibabuk balik cet malik rek nyambar kana bitis dibabuk sakaligus tapi paneungeul ngampur. Enten ngampul. Nya tungtung damah Mansur teh taak tangkal selong ditotongkeun ka was tumbak tapi mata kaget disambar ku Sero digeger sakaligus baletok potong jadi dua atuh mani ngahuleng Mansur teh bulun pundukna mimiti muringka hatena seber di jantung ratug rib lain lawaneun urang nu kieu mah euy jiga matak bahaya bener euy tapi ulah wakan nyerah Sur. Ieu teh tangtu perbawa jimat ieu. Sabab mena ada 5 matak weduk pikeun nu makena. Sanyana mah urang teh untung Sur. Teu kudu neangan kanu jauh euy. Sabab mena ada 5 aya di Ratu Sero nu ieu. Heueuh tapi kumaha ngalawanna. Sabar urang neang teangan heula ieu lilingranana euy. Sabut keur badami kitu Ratu Sero disada satarikna estu mata katorekan. Atuh Mansur jeung Sarip ge teu kuatkeun. Kapaksa nyocokan cilik ku curug bari muringis bakat ku paut barang jempe disada brung rahayat Sero daratang mang ratus mani ngaguruh pikasieun sabab Sero anu sakitu lobana disada kabeh ditambah ku sora anu ngagalai jukut atuh beuki ngaguruh mata keung. Nempok kitu semangat Mansur jeung Sarip leungit timbul harita rasa sieun nu teu bisa dipapalerkeun. Cilakarip lain nawaneun euy. Nya lain nawaneun urang euy. Kumaha atuh nya? Sarip bingung. Barudak balai euy. Lain lawaneun naik buru-buru naraek. Cik Aki Karsid ngagorowok ngabejaan.
Atuh Mansur jeung Sarip teu kudu dua kali ngagero. Belecet lompatan satarikna. Terekea naik kana tangkal kanyere nuturkeun ka Aki Karsid teh. Dina waktu nungan sakilat duanana geus ngahenen dina dahan. Panona melong ka handap, lalajur sero anu pabuis bari rame di sarada. Ratuna molotot ka luhur, lamun bisaeun mah hayang udag meureun. Wayahna ulah dituluykeun pagawean teh. Ujang moal kuat ngayonam dalad sero nu sakitu lobana. Aki geus ngarti. Eta sore ulah derek ngayakeun balitungan. Anu mata kapaksa Aki ngagero nitah naik. Nuhun Ki, sarasna mah teh abdi geus seber. Taya wawanen Ki, aus. Memang kudu satria dinu kieu mah. Ulah jajagoanan tuh. Tempo nu panggedena teh ratuna eta teh. Najan pakarang naon wae ge moal teurak. Kajaba mun bisa maling jimatna. Tapi apaan jimatna teh di jero beuteung. Mun beuteungna teu beunang dibedel kumaha nyokotna. Tapi abdi jadi degreg Ki. Yen merah dalima teh jelas aya geuning. Cik Sarip mani keukeuh hatena panteng kana merah dalima. Aya memang. Tapi Aki sorangan cangkung sinya hojang. Duka kumaha merah dalima teh. Da teu cukup kurup awungkul. Kudu aku jeung ngasiatna. Tapi keun lana nu lawaka mikiranmu kitu. Ayeuna mah urang mikiran awak. Kumaha carana sangkan salamet. Sebab eta sero moal waka indit satungtung aya kene urang di dieu. Jangakeun atuh ka Aki. Abdi mah komo kalaka bingung Ki. Jep jempe teh nu nyarita sararea melong ka handap. Ditenan kalakuan sero anu pabuis bari disada pating culutuk neangan musuh. Ratuna sesegor ambek kapegung meureun peda musuhna eueuh. Ari Aki Karsid bari cicingna teh tayuhna mangpatkeun jeung jawokan. Parantinjing lar siluman. Barang cacap maca jampe hiliwir aya angin letik ngadalingding nebak ka balad sero. Mimitina mah sero anu keur pabuis teh kenor limpangna bikilila launan tungtungna kabeh caricing ukur pating carileuk matana taya nu motah cara tadi. Ratuna ngagerem leos indit panggilana atuh rid baladna nuturkeun maning ngalit pagegeye. Brus kawalungan kecebuk kelas kabeh leungit satuluyna mah jempling taya nu kadenge kecat-kecet. Doa Aki dijabah. Sakeudang sero baralikeun negarana. Yuk urang ge urang kalemur. Ulah cicing wae di dieu bisi cilaka. Ceuk Aki Karsid bari terus turun panggeulana dituturkeun ku Mansur jeung Sarip. Jerut kana taneuh Sarip panasaran. Palahak polohok nitenan urut tarung teh. Sesuganan aya jimat nu murag. Tapi eueuhna naon iwal ti jukut nu pejet kagalai ku nu tarung. Ayo urang baralik. Ieu tempat kudu boro-boro ditinggalkeun. Duaan teu ngaromong narurut kana pangajak Aki Karsid. Beral arindit maju ka hilir rek nyamper suluh nu tadi teh. Sajeuning leumpang daya nu cacarita ngabaretem bangun handeueul. Sanggis datang ka urut ngaruag dongdang teh Aki Karsid nanya kanu duaan. Putusanana Mansur jeung Sarip rek ulin heula ka imah Aki Karsid sabab loba nu rek ditanyakeun. Jeung deui hayang leureuh da pugu awak nyereli loba tatu tapak tarung. Ari Aki Karsid atoheun terus duaan diajak ka imahna.
Suluh dipangmawakeun ku Mansur, Aki Karsid limpang ti heula bari ngegelan paduda nu tara lesot, hasupna bulek mani bau banget. Catur di jalana Aki Karsid jeung duaan tarpi kanu dijugjug. Imah Aki Karsid jempling sabab teu boga anak jeung pamajikan di imah dengan sorangan. Palinggi aya anak tatangga nu ngadon ulin atawa semah tinu jauh nu aya pangabutuh. Sok kajero ulah asa di dieu mah daweuh pikaeraeun Aki mangan sorangan ieu teda henteu boga pamajikan. Anak nungan hiji-hiji naueuh di dieu ngumara ka ditu ka Sumatera. Ceuk Aki Karsid bari gek diuk nyarande kana bilik. Ari Mansur jeung Sari parita ngalungsar jadi ngararasakeun kacape urut lempang jeung ulu tarung teh. Lemur naon ngaranna ieu teh Ki? Ceuk Sari. Lemur lamping, lemur leutik urut pangungsian. Di dieu mah jauh ka lemur sejen. Ceuk paribasa teh mah jauh ka Badug Anggang Kadulag. Pangungsian rata-rata kurung batok, rangka liar kanu jauh. Tah gitu Jang. Jawab Aki Karsid dari naker. Oh gitu Aki, untung abdi teh bisa anjog ka lemur ieu. Sabab lamun teh lembur mah alamat bakal cilaka moal anu nulungan. Memang bener Jang. Kahirupan manusia mah aya untungna wae. Tayuna kirek nanya ieu teh. Kumaha maksud jeung tujuan Ujang satuluyna? Sabgeus jelas merangan Ratu Salma gagal. Kieu Ki, abdi teh tetep hayang menangkeun Batu Merah Dalima Ki. Sedengkeun udaga nu munggaran geus bugu gagal. Sabab abdi teu mampu ngalawanan Ratu Sero. Taina abdi bade naros di mana deui anu aya Merah Dalima. Ceuk paribasa teh mah najan aya di tungtung langit ge moal burung diudag sabab abdi teh butuh pisan Ki. Ceuk Saripin nu kusumanget sabab tetep hayang mibanda Merah Dalima. Ari tujuan Jang Mansur kumaha Jang? Sami Ki, kitu pisan tujuan abdi ge. Jawab Mansur. Kieu Jang. Aki rek mere pituduh ngan moal jelas. Sabab Aki ge can nyaho naha di mana cicingna eta barang teh. Ngan Aki kungsi ngadenge yen Merah Dalima teh aya 5. Jadi lamun tadi gagal bisa keneh neangan anu sejena. Hayao 4 deui nu bisa disungsi. Lamun Ujang duaan hayang hasil sarta hayang adil ulah babarengan. Sabab lamun babarengan mah dina hasilna teh bisi ngajadikeun bibit pacengkadan. Jeung disugane aya milik salah saurang ulah sial sarerea. Apa nari barang namun cilaka hiji teh cilaka kabeh. Mun rugi hiji bakal rugi kabeh. Da kulantaran kitu mimiti ayeuna mah coba we bedakeun tujuanana. Amun Jang Mansur ka kidul, coba Jang Sarip ka hilir. Tah sakitu amanati Aki. Muga-muga we hasil sarerea. Ceuk Aki Karsid bangun nyaahkeun pisan kana duaan teh.
bener kudu kitu juga namanya. Jadi urang pipisahan we heula engke urang patepung deui di lembur suganan ayam milik salah saurang. Sabab ari di teangan kadua tempat kuduaan mah hitung-hitung moro eta teh. Cek Mansur satujuan pisan kana papatah Aki Karsid teh. Nya teu nanaon kitu gesur. Ngan ari tadi nama hayang babarengan ngarah bisa silih tulungan, silih belaan jeung silih naseatan. Sabab niat jeung hate jalma teh sok keuna ku Allah gingsir tara anger dina hiji martabat. Tak kitu ari satadi nama cik Sarip. Ih heueuh bener eta geda kitu pisan nu geus karasa ge. Tapi ayeuna mah urang cobaan aya pipisahan. Da lain misahkeun sobat jeung sobat ieu mah. Tapi urang nyoba kamampuan masing-masing. Nya satuju lah. Kenelah pipisahan ge ngan kudu ikrar heula yeuh. Ngarajongjon jeung tenang hate. Ikrar kumaha Rip? Lamun kuring nu teh heula meunang milik, kuring janji rek miara indung maneh. Moal hawak atawa sarakah. Ngan sabalikna lamun maneh nu pangheulana meunang milik, mihape pamajikan kuring tak kitu sur. Ulah salempang atuh Rip. Kuring ge boga pikiran kitu. Yo ayeuna mah urang babarengan usaha. Urang sabapait sama manis, ngan tempat usahana urang misah. Malah urusan hutang kakang tarjige sing saha nu leuwih ti heula hasil eta nu bakal mayar hutang. Keun ulah salempang da urang teh geus lain sakatiga sesobatan teh. Heuh syukur ari kitu mah. Nya muga-muga we sing aya milik sarerea. Lainna urang nanya di ka Aki ieu teh. Nah ka jurusan mana nu sakira matak untung teh ki? Nah ngidul dia tatawa kaler. Nah ngulon atawa ngetan. Sarip neuteup ka Aki Karsid nu ari tangga Bandungan kanu keur badami. Ari nuduhan tempat nama Aki teh teu bisa. Sabab Aki sorangan teu nyaho. Teuing ka mana nu sakira untung. Ari pokona mah madahab nu opat teh alus. Sesuai reka mana-mana didoakeun sing hasil. Ngan kade ulah satujuan. Mun Mansur ka kulon Sarip mah kudu kawetan. Nuhun atuh Ki katampi sakitu ge. Dupi Aki pada melan sadidin teh, sadidinten teh naon teh ya geuning. Da tadi teh kantos ngobrolkeun perkawis eta. Cek Aki ge nyadap Aki mah. Ari nu sapopoena mangan sok boga sambilan nu dipigawe sawaktu-waktu. Ta eta nu sawaktos-waktos nu dimaksad gua abdi teh Ki. Kieu jang. Aki teh boga pacabakan heueuh tuturunan ti bapa. Ari nu matuh mah miara makam. Eta makam teh pernahna laneun lembur. Kira-kira 200 tumak anggangna teh. Jadi ceuk kasarna mah Aki teh juru kuncen atawa juru kunci. Oh, kuncennya. Kebeneran atuh mun abdi aya pangabutuh teh babari nya nuhun Ki lah. Abdi regreg ari kitu mah. Aya anu bisa dipikolot sarta aya puntanganeun. Kitu ceuk Sarip marah mai. Hatina asa caang kawas aya nu mere ilham. Ari Mansur mangan ukur unggut-unggutan, manehna mah teu pati ngarti kana maksud jeung tujuan Sarip anu sanyana. Sanes Ki, ari jantan kuncen kumaha mimitina eta teh Ki? Ceuk Sarip taletenaker jiga nu arek jadi kuncen. Kieu lalakonna teh jang. Baheula waktu Aki leutik keneh nu jadi bapa teh kungsi ngimpi kadatangan awewe geulis. Eta awewe teh manilu meungis mental dikawin
nganku bapak teh digugu sabab bapak boga pamajikan eta awewe kekeuh ari embung ngawin mapang miarakeun imahna mun daek miara imah moal kakurangan rejeki tah ku bapak teh disanggupan terus ditanyakeun nah di mana imahna teh kitu ceuk bapak teh ari jawabna teh di Lamping Gawir hanapeun tangkal Kiara Doyong tuluy ye isukna ke bapak di teang horeng teh di dinya teh aya kuburan datengerna alus keneh ngan kabuleng ku akar Kiara batu balai nangis acak-acakan terus ku bapak teh diberesan dibersihan malah mah di pager ngarah tekadupakan ku sapi atau bagong tah hati harita bapak teh jadi kuncen anu akhirna teh kanyahuan mimitin batu ujug-ujug leban nyahun yen bapak teh bisa mere pijalanin pirejekieun nimita mah bapak ge ragu-ragu tapi kulantaran marentak keukeum terus dibawa jarah ka eta kuburan berkajang kabeh nu datang ka dieu teh nanjung eta rejekina dan di harita teh bapak teh tetep jadi kuncen sanggeus bapak maotnya diwariskeun ka aki kitu mimitina ngajang oh kitu Ki atuh pami abdi hoyong jantan kuncen teh teu gampangnya margi teh bisa sakahayang eta kitu meureunannya Ki cik Sarip bari seuri ih nyapuguh teu gampang ngajang ada ki ge lain lalawor yang jadi kuncen teh kungsi diuji heula ku bapak tapi keun wae lah kudu mikiran hayang jadi kuncen udah ge cita-cita nu geus napol dina jiwa Ujang sugani rezeki Ujang di dinya ayana nuhun Ki kitu ge kanggo abdi mah kitu we atuh kumaha suri teh narek indit ayeuna atawa rek leuleuh heula di dieu teh Sarip ngareret ka Mansur anu dileret gewat ngajawab ulah bicenan waktu Rip mending ge urang buru-buru usaha lah neangan merah dari matea tapi bisi can leureuh kacape mah teu naon eureun heula di dieu ngan ulan pikeun ka meuting ya bener kudu buru-buru ini tapi teu kudu ayeuna layak eneh waktu bisi Ujang hayang dahar kelaguan akhirek ngaliwat euranya kabeneran kita boga keneh pada beureum cek Aki Karsid bari terus ngaleos ka dapur rek ngaliwat jeung naheureuh cayu tah bener dahar mah penting ye kitu cek Mansur atohun sabab eta pisan nu dibutuhkeun teh atuh satuluyna mah Mansur jeung Sarip teh ngalobrol nyaritakeun rencana-rencana nu bakal dilaksanakeun dina raraga neangan merah dari matea. Kayaan di lembur Lamping kacida segenap matak betah jeung matak genah matak hoream lumampah mun teu inget kana tujuan mah hayang cicing bae di imah Aki Karsid tapi Mansur jeung Sarip boga maksud jeung tujuan anu kudu buru-buru dijalankeun atuh sanggeus suguhan dahar mah duanana amitan sarta teu poho nganuhunkeun ka Aki Karsid duanana janji mun tujuan hasil rek datang deui ka Aki Karsid.
Gancangna carita Mansur jeung Sarip tarpi ka hiji parapatan nu pernahna di kebon pines atur duanana harita teh eureum. Mansur diuk dina jukut, ari Sarip ngajantang bari nyawang jalan nu kalebak. Sur, maneh rek ka mana nu dituju euy? Pokna bari tetep melong kalandeuh bangun sungkan paturai. Luyu jeung kareteg ati euy, kuring mare ka wengkon kulon sugane nepi ka Banten. Ari maneh rek ka mana Arif? Rek ngagugu kana papat aki karsid euy. Tujuan urang teu meunang sajurusan, jadi kuring ngarek ka kidul, sugane di wengkon laut kidul. Hade kitu ge atuh Rip. Muga-muga we sing hasil kalian salamat euy. Kade ulah poho ka sobat. Lantaran najan papisah ge ayeuna mah ngan sakadar saheulaanan nya. Engke mun pada geus hasil tah urang babarengan deui. Mi HP ulah ganti pilumpangan Rip. Moal atuh kuring tetep rek satia ka sobat. Yuk urang nyungsi tujuan masing-masing lah. Ngan samemehna urang teh kudu ngabagi heula bakal ieu teh. Sebab duit aya keneh can kacoceng. Ceuk Sarip bari ngamijilkeun dompetna, ku siwel nyokot 2 lambar 5.000-an, song dibikeun ka Mansur. Duit saeutik tapi kumaha tah? Ceuk maneh Rip. Heuh pokona mah kudu mangpaat we lah. Sing mahi salila ngalalana. Yo, tarima asur lah. Sarip mikeun duit bari melong. Ari Mansur harita ukur nampanan bari ngalamun jeung teu buru-buru lembaram, sabab inget kanu mere nginjeumna manika denge keneh yen eta duit teh kudu lunas dina waktu 6 bulan sarta kudu jadi duit indungna alias anakan teh. Jadi lamun liwat waktu tina 8 bulan teh imah jeung tanah nu dicicingan ku Nyi Aisyah rek dijabal minang kagantina. Nakala ngahuleng Sur, kunaon ieu teh? Henteu Rip. Ukur inget kalemur we ka emak. Ulah nguluwut atuh sabab urang teh lain keur ulin teu puguh, tapi keur usaha ngarah bisa ngarobah nasib. Geus nu di lembur mah ulah diingetan. Dari ngagugu kainget mah mata pugag lalampahan euy. Kuring ge ingetna mah inget ka pamajikan euy, tapi daladi kumaha da pugu keur aya di setengahing perjalanan. Bener euy. Nuhun atuh duit katarima ku kuring. Najan saeutik tapi hayang mangpaat we sarta mawa hasil nu cekil. Tah bener kitu. Pek ampihan kadinya. Jup jarempe masing-masing nyakuan di duit. Mansur ngahuleng mikiran pilampaheun. Sarip oge molohok melong kanu jauh jiga nu jara rauh paninengan. Angin letik ngahiliwir, manuk recet di sarana. Daun pines anu katebak angin, ngahiung jiga hatong. Mependek kanu keur ngumbar lamunan. Tapi dila-dila mah nu duaan sadar manehna kudu nuluykeun lalampahan. Rip, kuring rek napai jalan kota rek ka Sumedang heula, terus rek napai jalan gede ka Kulon, rek langsung muru ka Banten. Nam, urang sedidungakeun we nya. Kuring marek make jalan kampung moal make jalan mobil. Ngarah mindeng tepung jeung sepu-sepu nu luhung nu loba kanyahona. Gep duanana harita sasalaman sarta selih palong jiga nu embung paturai. Tapi akhirna mah leungeun marosot. Leo Sarip miheulaan indit diteuteup ku Mansur nu ngajanteng keneh di dinya. Nya beuki lila Sarip beuki jauh. Tungtung langilas dina pengkolan kahalangan ku kakayon anu kandel. Pileuleyan Sarip kapaksa urang paturai heula pikeun ngudag kabagjaan. Muga-muga we engke makumpul deui.
Cek Mansur ngomong sorangan terus netep ka kaler, nyawang jalan nu arula arile jika orai mentas. Nya akhirna Mansur ge ngamimiti anu mampah, manehna rek muru ka Sumedang, nu satuluyna rek mapai-mapai kota, neangan batu ali merah dalima. Keyakinan Mansur harita jeung Sarip terengrot-rengrot tetap percaya yen merah dalima aya sarta bisa dipibanda. Urang pedar hiji-hiji, urang kecaturkeun Sarip nu boga tujuan rek mapai-mapai padesaan. Nya harita teh geus anjog ka Haji Lembur di wewengkon daya luhur. Tah manehna ngarasa capek sarta beuteungna karasa lapar. Atuh koloyong ka hiji warung. Gek diuk dina bangku bari nyusutan kesang. Ari di warung haritakeun mejeuna rame ku nu jarajan. Di barungku ngobrol ngaler ngidul. Malah tukang warung ge harita teh pipilun ngawadul deui. Sabab kataji ku wadulan hiji jajaka nu keur ngagorah nyaritakeun beja ngeunaan merah dalima. Sedengkeun harita Sarip can wani nimbrung, manehna tanggap ngabandungan cacarita. Bangun udaria naker eta jajaka katelah Jahidi urang lembur Panawangan. Ari bibi geus ngadenge ngeunaan beja merah dalima teh. Cik Jahidi bari legot nginum bangun nikmat. Nya geus apaan ti Ujang tadi? Cek tukang warung. Lain beja ngeunaan eta, tapi aya di beja sejen. Nah kumaha kitu Jang? Si bibi tukang warung penasaran. Kieu bi, ngeunaan beja ayana merah dalima, ayeuna geus sumebar teh ka mana-mana bi. Loba jalma anu burber neangan eta barang, kasup kuring pribadi. Taina keur neangan eta ali. Tapi aya beja anu kawilang aneh, sabab aya sabagian jalma nu neangan merah dalima teh ka alam siluman. Di wewengkon wetan ayeuna keur rame ku hiji beja ngeunaan dua jalma anu katalimbang di nagara Sero cenah. Cik Jahidi manipang nyahona weh, malah manyaritana bari pepeta. Nya puguh bae Sarip teh jadi penasaran. Nu tadina moal milu ngomong gepok nanyakeun, "Heuh, nah di mana eta teh Jang?" Kitu pokna bari neuteuk. Ari Jahidi ngarelet sanggis netep pok ngajawab, "Di walungan Cicapar Kang. Ieu beja katarima ti tukang hoe anu sok ngajualan hoe ka pasar." Wah, di ditu mah geunjeung Jang, sabab loba beja ngeunaan hal eta. Samalah di daerah Ambit jeung jajaranana kaki Doel kungsi aya beja. Yen aya siluman anu ngagugotong dongdang, ta eta dongdang teh eusina batu ali merah dalima. Jadi ngahaja diakut ka girang, sabab dihilir pada neangan. Tah ti harita loba jalma anu muru ka daerah kidul, susuganan bisa manggihan dongdang anu dieusi ku batu ali merah dalima teh. Cuk Jahidi harita dari anaker. Jadi manehna percaya karena beja anu katarima. Atuh Sarip teh mani ngahuleung lantaran beja teh bet kabina-bina teuing bohongna. Henteu akur jeung kanyataan nu sanyana. Geus aya nu manggihan eta teh Jang? Cek tukang warung harita. Acan bi, lantaran can aya nu nyaho eta teh. Napa lebah mana dongdangna teh nyangsangna? Ngan anu jelas mah kuring gerek milu neangan ieu teh. Sabab pasti beja anu ieu mah bener ieu.
tembaja hidi beki jentre manina teh percaya pisan kana beja nu can puguh pok sarip nyarita deui kelanan ulah wakaresuk kitu ya teh sabe eta beja teh can puguh bener bisi ujang can nyaho mah waktosna wargi sadena teh nya kapan rubina dipungkas dicekapunduikeun ka dieu heula cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian kasalapan pamugi cerita Sunda tiasa katampi kalian kebingahan insyaallah Silih Belaan bagian ke-10 enjing na waktos sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdangkeun deui sakali dina mancen sim kuring Mang Dina Marang ngaturkeun nuhun ku paratosan wilujeng baturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.